Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Hadirin anu mulya, ibu-ibu, bapak-bapak sing kuring bade naros. Ari ibu senareng bapak tetes uningan can. Naon tugas urang di alam dunia? Jawab atuh Bu. Ya pertanyaan ge gampang. Lamun teh cek sing kuring coba talar surat Al-Baqarah. Tambah karak luak liuk. Da urang. Da urang mah tapi ada oge David Fatihah jeung kulhu proyek jobet. Woi deui kanu tadi, naon tugas urang di alam dunia? Tugas orang teta ya sanes nyaeta ibadah sabab pidauh Allah. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tesapati-pati kaula nyiptakeun jin jeung manusia angin pikeun ibadah. Hadirin anu mulya, ari urang tolab jiga kieu ibadah lain. Ari nyarios sopan ibadah lain. Ari nyamut ibadah lain Bu. Tah sadayana aktivitas hirup urang anu diniatan senjaga we karena Allah bari carana bener nuturkeun ajaran agama. Tah eta ngaranna ibadah. Kumaha lamun aya jelema manehana ini pikeun kasab karena Allah tapi kasabna tengah peuting ngagasakan hayam tetangga jeung kulah batur. Tah eta mah lain ibadah. Sabab teu cukup syaratna nu kadua nyaetan teu sesuai carana jeung syariat agama. Hadirin anu mulya, aya hiji budak dipaparin artos ku bapana 7,5 juta. Pasti eta budak ngarasu bunga anu luar biasa. Terus wae bapana marentah titah mandi anu biasa kaleget kana mandi. Tah ayeuna mah jadi sumanget sabab kabageran bapana teu sabanding jeung parentahana. Pas beres mani eta budak laporan ka bapana, "Pak, abi beres ibakna, kumaha cer bapana?" "Har, nyari beres masok we ulin bari jajan, da kasegeran jeung kangenahan eta jeung maneh lain jeung bapa." Tah hadirin sadayana, urang oge diparentah ibadah teh sabenerna teu sabanding jeung kabageran jeung kepengurusan Allah ka urang. Nikmat nama sagede sagara, ari parentahna ngan hiji dua, kitu oge eta teh. Jadi hadirin sadayana, urang ibadah teh sabenerna tanda pulang tarima kana kabageran jeung kana nikmat Allah. Sok sanajan sabenerna lamun sak arek dibayar hiji mata we, mal mata kagantian ku ribuan sujud. Anu sakitu tiasa kapiatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.